Tulung abah tulung. Suara Ambu Edo anu minta tulung kadang ide lebih jelas. Bahra dia jeung nu sejenna kaasup Aki Dusni beuki ruas. Aki, eta suanten pun bojo geuning. Laras pun bojo tos sakuririwana eta teh Aki. Tanya Bahra dia bari dadana karasa dagdingdug sesebelakan. Mun Aki, eta teh Ambu Edo tamung saukur jurig diri uri. Pak RT ilu nanya, bari diukna tuluy ngageser ngadeukeutan Aki Dusni. Atuh tua kampung jeung Mang Uman oge. Jeung Bahra diana sorangan ilu ngageser ngadeukeutan Aki Dusni. Kabehana oge sarieun bisi sareng Ambu Edo teh anu kadenge tulung-tulungan tadi ridiwana atawa jurig. Ari Aki Dusni masih keneh cicing. Maena oge sabenerna mah hatena mah reuas pisan. Sarua boga panyangka lamun sora Ambu Edo anu kadenge tulung-tulungan teh bener-bener jurigna. Nah hatena mah Aki Dusni oge galecok. Aduh, aya bae aing mah. Eta jurigna si Edo talinya. Tapi da mangkara ari jurigna mah. Kapan ayeuna teh tengah poe ngereng-ngereng. Yah, da ceklot oge tare jurig tengah poe mah. Tapi naon atuh nya? Kapan cenah geus kabuktian? Ari si Edo teh geus bae. Aing jadi bingung ke carana mah. Gerantos Aki Dusni keur kitu kadenge deui suara Ambu Edo. Tapi ayeuna mah sadana rada ngajauhan. Abah, Pak RT, Patua, tulung. Ieu kuring, geus balik deui ka alam manusia. Kitu cek suara Ambu Edo teh anu sadalasles lantaran dibarengan teh ku suara angin anu ngaguru. Bahra dia jeung nu sejenna beuki sieun, beuki ngadeukeutan ka Aki Dusni. Malah bari waluntangan sagala kana tak-tak Aki Dusni. Atuh awak si Aki teh menika betot ka ditu ka betot ka dieu. Beheungna oge karasa asa kacekek. Aki Dusni anu keur sarua sieuna jadi ambak. Nahan siang padatatan beung aing. Ieu aing asa kacekek sia halik sia. Palina oge kos molon we sia halik ka ditu. Cek Aki Dusni bari nyingkahkeun leungeun Bahra dia jeung Pak RT anu keur maruntangan kana beheungna. Atuh da sieun Aki, sieun bisi eta teh jurigna pun bojo. Muhun Aki, cik atuh sing lareula. Tadi sian atuh lepaskeun heula beung aingna. Aing eungap sia. Cek Aki Dusni, Bahra dia jeung Pak RT tua kampung katut Mang Uman satuluna mah ngalalepaskeun leungeun maranehna anu keur nyarakelan Aki Dusni. Tapi angger marahna teh arembung jauh. Malah bagi pacerak sedek, silih dorong, silih giat. Tungtung nama Bahra dia anu aya satukangan Aki Dusni kadorongkeun awakna ku Mang Uman, ceger neunggara awak Aki Dusni, nepi ka ngajungkel nangkobak awakna katindihan ku Bahra dia. Atuh Aki Dusni teh mending ngap-ngapan. Aduh sia, dasar kurang ajar sia. Alik sia ieu awak aing eungap. Berat ongkos sia. Cek Aki Dusni bari ngagebeukeun awakna anu maksudna mah nyingkangkeun awak Bahra dia. Bahra dia oge reuas buru-buru hudang bari tuluy sanduk-sanduk minta dihampura. Hapunten Aki, ieu teh tuda Mang Uman nu kitu nama. Ieu awak kuringna kalah dijorongkeun jadi nindihan Aki. Geus ya, tuda kos barudak sia saruana kabeh oge kos barolon ngajar adog sia. Cek Aki Dusni bari tuluy nguniang hudang. Bari jeung ambek ka tempona teh begeutna oge mun dibaketut haseum. Ya tuda baina oge caricing geura. Cek Pak RT. Atuh sieun Pak RT, kapan Pak RT oge sarua ngajarongkeun awak kuring? Tembal Mang Uman. Hari Aki Dusnina katempo cicing bae. Meureun masih keneh ambek keneh. Dina hatena ngagarentes dasar barulung kabeh manusia teh. Lamun aing geus dibayar, aing teh tara digeus kabur. Garentes Aki Dusni. Kumaha Aki, eta nu tadi teh pun bojo tamung ridiwana. Bahra dia nanya deui. Sumuhun Aki, cik terangkeun supados tenang sadayana. Aki Dusni saukur cicing. Terus katempo panonan detip ka Bahra dia lila pisan. Tuluy ret deui ka Pak RT, tua kampung jeung Mang Uman, ditetep hiji-hiji ku Aki Dusni. Atuh kabehana ngarasa gegebegan. Sieun Aki Dusni kitu teh bisi mah aya naon dina awak maranehna. Kitu cek pikiran Bahra dia jeung nu sejenna. Aing geus nyaho ayeuna mah. Kumaha carana aing buat menang duit ti dia. Gerantos Aki Dusni bari panonna mah masih keneh ret ka ditu, ret ka dieu. Tulina mah pok kadenge Aki Dusni teh nyarita. Tuda kos barolon maraneh mah. Ngeketeran we Aki. Nyaho Aki teh keur nyariatan nyero. Matak ngabuyarkeun we pikiran Aki. Sumuhun atuh Aki. Hapunten Aki. Sumuhun Aki, sim abdi oge hapunten. Abdi oge hapunten Ki. Abdi oge sami hapunten Aki.
Tungtu nama kabehana minta dihampura ka Ki Dusni. Tuluy pok kadenge Bahradia nyarita deui. Teras kumaha tu ayeuna Aki pun bojo teh. Nah suantan anu tadi teh rediwana atas sanes. Aki Dusni can wakan embalan kalah ka ngadon dedehem. Bari jeung tarangna siga nu kerung mikir. Ari Bahradia jeung sajana terus malan cerong ka Aki Dusni bangun penasaran. Iya jang Radia, oke harga pentah ku kabehan. Ari soranya edoh anu tadi teh lain riwat lain jurig. Tapi bener eta teh soranya edoh bituin. Soranya edoh. Wah Ki geus ditarik ti alam siluman balik deui ka alam manusia. Lamun maraneh tadi teh maratah kos bolon mah tita tadi oge geus anjau ka dieu nya edoh teh. Ayeuna mah tuh sukmana ka kalayangan deui. Cek Aki Dusni bangun dari ya. Leres eta teh Aki. Terus kumaha tuh? Mami kitu ayeuna. Tanya Bahradia kaget ruas jeung sieun pacampur. Muhun Aki kumaha eta teh? Tulungan atuh hawatos. Pak RT ilu nyarita deui. Tang tuh pasti ditulungan ku Aki oge. Tapi ayeuna aya syarat deui. Dabongan atuh. Nah tadi kalah ngalilir Aki, maratah bae siga bolon. Kumaha syaratna Ki? Bios lah kumaha bae ge syaratna. Ku abdi bari dijudunan. Cek Bahradia bangun teu sabar. Ada syaratna mah bisa disebut gampang, bisa disebut bangga ujang. Kumaha eta teh Ki? Ujang tinggal lama deui ngaluarkeun duitna. Lamun sama mehna ngaca ukur 2 juta. Wayahna kudu ditambahan 2 juta deui jadi 4 juta. Ngan kade eta teh lain jeung Aki lain. Tapi jang nulungan sok pamajikan ujang nya edoh. Lantaran namun teu kitu Sukmana bakal penasaran puputeran marakayangan. Lamun teu ngaganggu jam lembur, palebah matak picilakaeun. Rek kumaha coba? Cek Aki Dusni beri panjang lebar ambil kahartieun maksudna mah ku Bahradia ambil daekeun nambahan deui mere duitna kitu maksudna mah. Sumuhun Aki sabaraha bae oge wios lah. Nu penting mah pun bojo tiasa hirup deui sapertos samena. Tuh kitu abah saena mah leres. Sok cumponan bae syaratna. Ayeuna mah sok enggal Aki hawatos. Cek Pak RT deui. Mohon Ki daripada janten masalah anyar di lembur ieu. Sok enggal Ki lah tulungan karunya. Gampang atuh. Sok ayeuna mah mana heula duitna ka dieu. Ambil puguh. Cek Aki Dusni. Mangga Ki, mung atosna teh di bumi. Pami teu kaobatan mah hayu atuh Akina ka bumi. Ya Pak RT patua Mang Uman oge ngiringan lah kanggo saksi. Pak RT jeung sejenna ngaromong satuju. Ya adek kitu ge. Hayu atuh guat. Aki geus teu sabar hayang nyepang duit maksud teh. Ambil buat perkara na beres. Cek Aki Dusni. Mun atuh Ki, ayo atuh sadayana. Cek Bahradia deui. Atuh tuluy bae kabehana harudang kalaluar ti imah Pak RT rek aringgit ka imah Bahradia. Cak urang tunda heula. Ayeuna malik deui heula nyaritakeun Ambu Edoh anu harita katiup ku angin ciciptaan Prabu Durakumala teh. Nya anu maksudna mah Prabu Durakumala teh rek malikeun deui hayam bimarah ka alam manusia. Tapi pas ditiup kalah dihalangan ku Ambu Edohna. Atuh antuk nama Ambu Edoh anu katiup balik deui ka alam manusia. Ngan jakal sukma Ambu Edoh teh lain muru karagana, tapi malah muru karaga hayam bimarah anu aya di tukang imahna. Harita Ambu Edoh anu katiup angin ciciptaan Prabu Durakumala teh kadenge masih keneh dijeritan bakating kuruwas. Tulung abah, tulung. Cek Ambu Edoh. Bari terus awakna kokoleangan kabawa ku angin. Katampo angin ciciptaan Prabu Durakumala teh terus muih puputeran itu angin imah bimarah. Terus katampo neung berag bangke hayam jago anu keur ngagoler deket kandang hayam tukangeun imah bimarah. Garapak. Hayam jago bimarah teh anu geus jadi bangke ujug-ujug hirup udang deui ngagarapak. Katampo hayam teh siga nu limbung soloyong ka ditu soloyong ka dieu tapi teu lila kituna teh geus bisa nangtung deui panceg kadenge eta hayam teh sadana nyarita si horeng eta teh Ambu Edoh sebenarna mah anu sukmana nyurup kana hayam bimarah. Ayeuna mah aing teh salamet oge bisa balik deui ka alam manusia, bisa aya di lembur. Cek Ambu Edoh anu si horeng teh sadar lamun manehna teh ayeuna mah aya dina wujud hayam bimarah.
Hayam anu kasurupan kusuk mah Ambu Edoh katempo luak liek siga nu nyidik-nyidik kaayaan didinya. Di mana ari aingnya? Nah rasaan teh geuning asa ditukangan di masih ondel-ondel. Cek Hayam jajadian Ambu Edoh bari terus katempo luak liek. Heuh bener, ieu mah tukang di masih ondel-ondel. Cek Ambu Edoh deui anu dina wujud Hayam. Nya lamun aya manusia nu ngadenge mah pasti reuas. Aya Hayam bisa ngomong pas manusia. Ya beuteung aing lapar, aing kudu buat balik heula. Kenentes Ambu Edoh tuluy Ambu Edoh anu dina wujud Hayam teh katempo norolong leumpang ninggalkeun eta tempat. Rarasana mah maena teh leumpang mending incig. Keur jongjong leumpang, ujug-ujug kadenge suara anjing anu ngogogogan. Si horeng anjing liar anu keur memeujuh na ngarasa lapar. Ambu Edoh anu dina wujud Hayam jago ngarandeg eureun ret ka palebah datangna suara anjing tadi. Ambu Edoh luas. Katempo eta anjing teh keur merong bari jeung siap-siap siga rek ngarontok. Ambu Edoh ngalenyap, waduh eta anjing saha? Siga rek ngarontok aing geuning. Cek kerentes Ambu Edoh bari rasaan maehna mah undur-unduran. Di sejen pihak na pemangsana siga rek kabur, eta anjing buru-buru loncat rek ngarontok Ambu Edoh. Atuh Ambu Edoh teh bener-bener sasah buru-buru maehna teh lumpat kabur bari jeung tulung-tulungan. Tulung, eta aya anjing gelo, tulung. Cek Ambu Edoh bari ngabertek kabur ngagarapak. Ari anjing anu ngarasa seueur terus nguber-nguber. Ambu Edoh beuki sasah, brecet ka ditu, brecet ka dieu, bari tulung-tulungan. Tulung, aya anjing gelo, tulung. Cek Ambu Edoh bari terus bertek ka ditu, bertek ka dieu ngagarapak. Ari anjing nu ngudagna bener-bener embung ka leungitan. Terus bae ngagugugan bari ngudag-ngudag. Ambu Edoh anu dina wujud Hayam jago geus bener-bener leuleus. Hampir bae geus teu bisa lumpat deui, malah sababaraha kali hampir beunang karontok ku anjing. Ngan untung Ambu Edoh teh masih keneh bisa ngahindar. Tungtung nama beras Ambu Edoh teh anjog ka pakarangan warung Cewiwin. Anu pas kabeneran teh loba ibu-ibu anu keur balalanja. Ambu Edoh anu masih keneh diudag-udag ku anjing teh muru ka palebah warung bari tulung-tulungan. Tulung Cewiwin, Cek Ito, Cek Is, ieu tulungan kuring, eta anjing gelo mudah-mudah ka kuring. Cek Ambu Edoh anu dina wujud Hayam jago bari kerapak loncat ka warung. Sedangkeun ari anjing nama langsung balik deui ngaleos lantaran meureun sieun ku jalma nu lobaan teh. Di sejen pihak boh Cewiwin boh nu sejen anu keur balalanja reuas. Barang tujuh-ujug Hayam jago anu ngagarapak kada dagangan teh. Ya sia dasar Hayam gelo sugan sia. Hayam saha bari na oge ngagarapak kana dagangan aing. Hus. Kaditu sia, kaditu. Ini sia. Hus. Cek Cewiwin bari kot kana gagang sapu. Tuluy diheumbatkeun rek dipake ngababuk Hayam jago anu sabenerna Ambu Edoh teh. Atuh Ambu Edoh teh reuas jeung sieun. Klaper Hayam jajadian Ambu Edoh teh ngagarapak ka palebah Cek Ito. Cek Ito reuas lantaran beutna hampir bae dicakar ku Hayam. Aw, sia dasar Hayam edan sia. Kalarek nyamper kana beungeut aing. Cek Cek Ito bari puleuwer ngababetkeun balanjana kana palebah Hayam jago. Jajadian Ambu Edoh teh. Atuh Ambu Edoh teh reuas deui. Loncat deui ngagarapak ka beulah katuhu bari jengpok ngomong, "Ampun Cewiwin, Cek Ito, ampun. Nah kalangan yang koran kuring atuh." Cek Ambu Edoh, "Ngade kitu Cewiwin, Cek Ito jeung ibu wisajena anu aya di dinya rareuas ka cida lantaran saumur-umur maehna karek nempo Hayam jago bisa ngomong." Cewiwin, Cek Ito, Cek Is, kadenge teu Hayam teh geuning bisa nyarita. Cek salah saurang ibu-ibu bari katempo awakna geter sieun bari tuur karasa leuleus. "Nya geuning Cewiwin, buah-buah jurig, tulung." Cek Cek Ito bari terus berengbeng bae maehna mah kabur pangheulana. Atuh tungtung nama nu sejenna oge kabawa saroa kalabur. Malah Cewiwin sorangan oge antuk nama milu kabur. Bari tulung-tulungan aya jurig Hayam, Cul bae kana dagangan nama geus teu diporosea deui. Nempo kaayaan kitu giliran Ambu Edoh anu masih keneh dina wujud Hayam olohok. Tuluy luak liek tapi teu katempo aya naon. Garap deuk sugan manusia teh. Kala arindit bari ngomong aya jurig. Mana jurigna pan eueuh. Cek Ambu Edoh. Ambu Edoh dina wujud Hayam sateuleuna mah reumpang rek indit deui. Tapi teu kahaja ngaret kana dahareun dagangan anu pabalatak teh. Purilit beuteung Ambu Edoh beuki murilit lapar. Kabeneran? Ya beuteung aing lapar pisan. Heuh eta leboga dahareun dagangan Cewiwin. Lumayan hakanan bae ku aing. Dabongan sorangan atuh, aya dagangan kalah ditinggalkeun. Lumayan. Ngajah-ajah mah hese neangan nu gratis kieu teh. Gerentes Ambu Edoh.
Satu sama katempo ambodoh anu dina wujud hayam teh macokan kadaharan, tapi ada rasaan ambodoh nama manehna teh dahar bae seperti manusia biasa ilaharna, cak urang tunda heula. Ayeuna malik deui heula nyaritakeun kaayaan di nagara siluman. Si Ekek jeung Ratu Candrawati harita geus aya hareupeun panjara. Breh katempo kumaranehna Patih Kalageni geus dikurung di jero rohangan panjara, bari dua leungeunna ditalikung ka tukang. Sirahna ngeluk katempo si gandu leuleus. Patih, budak Ieu wing datang rek nulungan, cek si Ekek. Patih Kalageni anu ngarasa awakna masih keneh lungse curing hak. Red kapal basi Ekek jeung Ratu Candrawati. Ekek, syukur euy lain datang. Gawa tulungan kaula. Kaula di penjara ku Raka Prabu, cek Patih Kalageni. Justru uing ka dieu teh rek nulungan kaki Patih. Lantaran uing ngadenge lamun Ki Patih teh isukan cenah. Rek ditunggul jangga ku Prabu Drakumala. Patih Kalageni ruas pisan ngadenge kitu teh. Nu bener si Ekek. Raka Prabu ngomong gitu. Kaula teu ngarti euy naon salahna kaula. Kapan ada kesalahan Ki Patih teh geus jelas. Geus wani-wani ngabogohan jelas maya. Aduh Prabu Drakumala teh geus apaleun namanya ambak atuh Ki Patih. Patih Kalageni ngahulang deui bae. Nah kalang ngahulang. Rek pasrah kitu sugan. Kumeok mah dipacok atuh. Patih Kalageni ngaredet deui ka si Ekek. Ayeuna mah katempo beungeutna meuni geseng bangun ku ambak. Panonna oge beureum burahay. Cek saha dewek rek nirah kitu bae si Ekek. Ulah moal mundur sasiku moal ngejat satunang beas. Nah jan Prabu Drakumala teh lanceuk pituin kaula. Tapi hari kitu carana mah ulah moal cicingkeun. Nya tuh sok alus Ki Patih. Sok atuh buat hoja. Montong cicing bae atuh. Cek si Ekek. Sedangkeun Ratu Candrawati nama tita tadi oge ngan saukur cicing bae can ilu ngomong. Ari Patih Kalageni anu geus kaduduk ku amarah katempo awakna ngareket rek ngerahkeun kekuatanna ti ditu nama raketek. Patih Kalageni musurkeun tanagana maksudna mah rek megatkeun tali anu ngaborogod kana dua leungeunna. Tulila cilegur kadenge sora anu ngacilegur tarik pisan anagwak kadenge Patih Kalageni teh kadenge kalah ngagwak sorangan. Ampun tobat, cek Patih Kalageni menitarik ngan wakatosna seep ya dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.